Geningan geus beurang deui. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Mereka warung sayur tapi ningali teras kota jadi kudu dibersihan heula. Tah kitu Besti enak videona mau lebeting kegiatan beres-beres da soalna geus nyeuseuna geus beres. Soalna HP-na beak baterai, ieu teh Jojo geus masak deui weh dek ngagoreng jengkol soalna tempe bacem masih aya kan. Terus abah abi teh mere lauk soalna kamari mancing. Cenah alhamdulillah menang lauk loba. Tuh da angger masakna teh. Aya anu ngintil teh. Itu emang barang gawe dia teh ya, jadi kok aku teh disuruh meresan piring tuh udah atoheun resep yang dikencarkeun cenah ieu teh rek kanendana cenah ulin sakedeung mah ari ngapetek kerege di luar geus geuningan di luar teh jojol pararoek yang geus urang jahitan kasisikeun bisi ke kabreg ari geus diberes susu mah tinggal ranteng duaan alhamdulillah geuning angger meakeun di tanaga ulin deui kitu we sibuk energi indungna beak jadi kudu diisianna bensina tuh jadi we daek beberes alhamdulillah beres.